ma'alladina sarta jalma-jalma yad'una anu sok ngadoa gitu. Yad'una rabbahum sok ngadoa ka pangeranana saha pangeran urang teh. Nyata Gusti da nu dibaca lagi subhanallah sok hartosna Maha suci Gusti Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Eta memuji urang teh jeung ngagungkeun ka Allah teh dieusian ku eta. Bil godati wal asiyi abi bil godah dirinya teh isuk-isuk nyata subuh teh asiyi sore nyata maghrib teh di isya gitu. Bil godati wal asiyi gitu. Yuriduna anu ngaharep eta yad'unallah gitu ngaharep wajhahu kana ridona Allah kana nyangan ridona Allah. Jadi orang teh teangan ridho Allah teh ku jalan secara orang nyabarkeun diri, nyabarkeun awak orang gitu. Nyabarkeun teh dalam arti cik lah ari nu teu penting teh mah urang mending manfaatkeun we gitu ibadah ka Allah. Dalam teu disabarkeun mah hese terjela nafsu teh hayang teh gitu. Saur abi oge kapungkur gitu kan ngaji ge dah hoream atuh cek nafsu mah. Gitu. Bahasana ge bakal dihujat ku urang sorang lah cenah ngaji teh da kitu-kitu keneh. Laras teu sok lah ieu mah abdi nyari rawe ieu mah bercerita gitu. Ngaji teh kitu-kitu kan. Padahal lain kitu-kitu keneh. Nu dipenta ku Allah teh yuriduna wajhah. Nu tadi teh ngaharep kana ridona Gusti Allah. Lain kitu-kitu keneh, memang kitu-kitu keneh. Gitu. Dina pengajian anu poho bisa apal deui gitu. Nu geus apal tambah deui gitu eta ngaji. Pada intina mah urang mah yuriduna wajhah we. Erek eta keneh nu dibahas ge gitu yuriduna wajhah we. Gitu ngaharep kana ridona Allah. Sugan we cara kieu urang teh menang tiket surga amin. Amin. Sugan gitu. Geure penentuan mah engke geus piriwitna geus ditiup gitu. Gitu. Da bahasa-bahasa eta mah buruhan-buruhan ti Allah mah gitu kan geus teu kudu diucapkeun deui, geus teu kudu dibahas deui. Nu penting mah urang mah nya eta kerjana we gitu anu leres-leres. Gitu takwana anu sabener-benerna ulah takwa-takwaan. Gitu. Mata dina ayat anu sok diwasiatkeun dina ittaqullaha qatuwatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kudu takwa ka Allah kalawan takwa sanyana yaitu. Jadi samemeh urang maot teh gitu sok takwa sing bener we gitu. Illa wa antum muslimun terkecuali anjeun supaya dina nalika urang maot teh dalam keadaan urang pasrah sumerah gitu ka Allah Subhanahu wa taala. Muslimun teh nyata jalma anu pasrah ka Allah, Islam gitu. Kalimah Islam asalna mah asal kalimah katana mah salama gitu kan. Gitu. Salamet ngan kadituna Islam gitu kan. Itu kadituna deui ditambah ku masdar mim nyata muslim jalma-jalma anu pasrah. Pasrah teh pasrah ka Allah we. Gusti abdi ridho gitu. Waktuna ayeuna ngaji teh gitu. Tiap malam Sabtu geus ngarasa ridho mah pasti nuturkeun gitu ngalengkah kana kariduan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngalatih diri teh gitu. Lamun teu urang bade usaha gitu. Da ayeuna mah da digegereh ku batur mah gitu kan terkadang sok malik nyewa gitu. Urang we nu kudu hideungna gitu. Ada ayat mah geus janre gitu ayat mah nyata tadi teh bahasa teh wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi gitu. Wal asyi yuriduna wajhah. Para ibu para bapak sadayana urang ngalajengkeun kana hanca ieu hanca anu tipayun surah Al-Baqarah urang kana tafsirnya tafsir Jalalain ben insyaallah panjenengan beres kana tafsir Jalalain maka teh
Oke, karena tafsir tafsir Munir biasa, tafsir Ibnu Katsir gitu. Seolah tafsir dengan ieu mah dua muzahid gitu, anu nafsiran kana ieu ayat. Gitu nu anu dasar sebenarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Wa lahum 'adzabun alimun bima dina ayat Al-Baqarah teh nuju nyarioskeun Allah Subhanahu wa taala kajalma-jalma tilu golongan anu kahiji anu musyrik, anu kadua kafir, anu katilu munafik gitu. Kunaon atuh disinggung gitu dina ieu ayat teh. Ieu sehingga jadikeun hiji perkara kajadian anu baheula. Jalma-jalma anu baheula teh kitu ceuk Allah. Nu ngunggelkeun yukhadi'una Allah
Gitu yukhadimuna geus naripu Allah ka Gusti Allah saha nu nipu teh nya eta munafik. Waladina amanu jeung ka jalma-jalma anu ariman wa ma yukhadimuna jeung henteu naripu eta jalma-jalma munafik teh illa anfusahum terkecuali nipu dirina. Tah ieu aya nu kapungkur teh kitu. Jalma nu baheula jeung ayeuna teh jauh beda kulantaran sifat kamanusiaan teh sarua. Ngan predikat jalma anu diangkat anu dimuliakeun ku Allah mah terpada jalma-jalma pilihan nya eta para nabi, para rasul, para aulia gitu. Eta mah geus khusus jalma gitu. Geus dibedakeun jeung urang. Da eta mah aranjeunna geus pilihan Allah dijadikeun kitu teh. Sedangkan di luar eta mah tetep itu jalma teh sok kageunaan ku sifat kamunafikan, kageunaan ku sifat kakufuran, kageunaan ku sifat kamusyrikan. Kumaha nu musyrik teh? Cik harusna musyrik naon? Eta ngarejeungan ka Allah. Contoh gitu. Nyekutukeun ka Allah, ngarejeungan ka Allah musyrik teh. Tah ngarejeungan teh teu karasa dina diri urang sadayana gitu. Terkadang urang teu eling gitu ka Allah anu Maha Wahidul Qahar, Allah anu Maha Tunggal, eueuh deui anu tunggal iwal ti Gusti Allah. Sagala pagawean ge iwal ti pagawean Gusti Allah kuduna mah kitu. Sok aya dina diri urang kamusyrikan teh ngarejeungan kaya-kaya salian ti Allah teh nu bisa ngamampukeun itu jeung ieuna. Takjub we urang teh. Gitu. Dina batin urang. Terkadang urang muji sok kaleuwih gitu kan. Wah si anu mah benernya anu tah. Teu eling ka Allahna. Kata jalma geus masuk ke jalma musyrik. Tong borok nu jauh tah nu caket we ayeuna. Urang dina lisan ngucapkeun bahwa eta cai nu diinum ku urang teh anu nyegerkeun tanpa hate dibarengan urang ngahakikatkeun ka Allah tetep eta teh musyrik karena aya anu nyegerkeun saliati Gusti Allah. Da ari eta mah ceuk adat, ceuk hukum adat menurut tauhid. Ari adat mah di mana-mana nu disambungkeun pasti sok aya karasana. Contoh seperti ayeuna urang kabeuleuh pasti urang kadulu pasti tutung panas. Ceuk adat. Gitu. Tapi lamun ceuk akal mah ceuk hukum akal. Moal adi mustahil gitu kajadianna lamun Allah dengar sakeuna. Dina tauhid kitu pelajaran ka kanggo urang kudu apa kana hukum, aya hukum syara, aya hukum akal, aya hukum adat. Jadi keur ngabedakeunna. Gitu. Sehingga katauhidan urang sadaya bakal kuat. Gitu. Sok aya bahasa geuningan duh dikeresakeun ku Allah. Gitu, dikeresakeun. Jadi segala perkara anu dirasakeun ku urang sadayana, urang kantengkeun batin, urang kaitkeun ka Allah anu Maha Wahidul Qahar. Bakal timbul kahusuan urang dina jero salat jeung luar salat lamun terus-terusan kitu. Gitu. Urang keur diukna ngarasakeun gitu, keur didiukeun ku Allah. Gitu. Urang keur salatna ngarasakeun keur disalatkeun ku Allah. Sabab eueuh deui perkara anu ngarasakeun iwal ti Gusti Allah. Lamun aya kakuatan salian ti Gusti Allah berarti urang di hukuman musyrik. Ari kafir. Kafir naon kafir? Tidak mengakui adanya Tuhan. Bahkan patekong anu disembah, nah itulah kafir. Komo kafir males mah gitu kan. Geus ngaleungit kan. Gitu. Tah sifat-sifat eta terkadang terjadi aya di diri urang sadaya secara tidak sadar eta teh gitu. Timbul emosi dina diri urang sadaya.